Ayeuna teh bulan Sya'ban anu sakedeung deui urang rek bulan puasa disuhunkeun urang diajar ngalaksanakeun wasiat Rasul hiji wasarimu ila magfirati min rabbikum ae badiru tegesna gagancangan aranjeun balik ka Allah. Kadua sing pinter balik mosisikeun diri nu sesuai jeung aturan Allah, rek dina rumah tanggana, rek dina usahana, naon bae aktivitas geus repeh ganeng. Katilu sing pinter nobatan diri, sabab sakedeung deui urang rek asup kana bulan suci. Dina arti lamun itu bulan suci urang nu asup kudu kaayaan suci deui. Ulah boga lomari tempat baju kotor, baju bersih diasupan ku baju kotor. Mungkinna bakal kabawa kotor kabeh. Nah begitu juga urang dina Ramadan, bulan nu suci diri urang sing suci deui. Mudah-mudahan ku ngaji ieu Allah ngampura kana dosa urang. Jadi prioritaskeun tilunya, hiji sing loba maca istighfar, kadua sing pinter balik kana aturan Allah jeung Rasulullah. Nomor katilu pertahankeun ukhuwah Islamiyah, ulah aya nu teu akur jeung papada jelema. Atuh, ulah akur teh sawarna begitu nya jeung papada jelema. Eta nu digumatikeun ku Rasulullah. Tak dina doa Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana Allahumma barik wa balighna wa hasil maqasidana wa bilana dunubana. Taeta bisi aya nu puasa kamari candi kodoan gancang kodoan, bisi kadatangan Ramadan deui engke urang nambahan pidyah gitu, gancang kodoan nu ingat tuh da nu teu inget mah teu kaitu nya mena gitu. Tos urang langsung baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu ari maqalah nomor kaopat. Asbab teh tah eta dina bab rubai bab kaopat, maqalah kaopat. Qala ngadawu sa'an nabiyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutupan. Anjeunna nyaurkeun al kawakibu ari pirang-pirang bentang eta amanun jadi keamanan li ahli sama ka ahli langit. Ahli langit teh di dieu teh malaikat. Jadi malaikat mah bakal bungaheun lamun keneh eta bentang masih napel dina langit. Di langit kahiji, kadua, katilu bari beda-beda ngaranna. Lamun muka tafsir mah wah gagah. Kewe bulan puasa.
mun purun gitu. Li ahli sama pikeun ahli langit paidan tasarot di mana-mana muruluk marurag. Ari meteor mati baheula geus rada tarurun ini. Geuningan ahli astronom geuningan ngaprediksi bahwa tahun sekian bakal aya turun batu luar angkasa nu gede nate 12 kali lipeteun kap lapang sepak bola Inggris. Jigana nu manggihanana urang Inggris. Lamun urang Bandung mah jigana teh jalak harupan. Eta tanda. Faidan tasarot di mana muruluk itu kawakib bentang. Ae tapar rokot tegesna pararisah naon al kawakib pirang-pirang bentang. Allahu Akbar. Kana maka buktos naon al qodou keputusan. Ae hukmul ilahiyun tegesna hukum anu bangsa Allah ngeturun ti Allah baik Quran baik hadis. Ala ahli sama ka ahli langit minal infitor tina beulah na langit. Da babari atuh ngagulungkeun langit mah daeuh tihangan. Oh pangeran gentiang langit. Bisa nyaungan urang. Wat toyi jeung ngagulungkeun Allah kana langit. Engke lah sakedeung deui urang teh. Dan ningali engke dina nagara Rum ka dieu teh ka dieu aya. Persia terus ngahijina orang-orang barat negara Rum. Baik di sisi itu ieu ditingali dina secara peta politik baik nasional maupun internasional geus ngadeuketan. Hujan deh. Mungkin geus beres ieu moal kali. Wa mautil malaikati sareng mautna pirang-pirang malaikat pihak di langit. Nu terakhir teh malaikat Ijroil. Tos, ieu teh aya bahasa inyeuman da. Ketika Allah nyaurkeun al kawakibu amanun li ahli sama ari pirang-pirang bentang. Punten. Bentang di dieu teh aya ngaibaratkeun ka para alim ulama teh nyaeta hiji ahli Allah. Di mana-mana mun ahli Allah geus marahmat maka ku Allah alam dunya moal dingkekeun. Ari urang mah da ahli hisab atuh. Nya ahli ngopi. Kau nggak tuh jadi ahli-ahli ngopi dalam dunia teh daripada henteu teu acan. Teu ngopi teu udud teu salat muah. Amanun li ahli sama paidan tasarot ayata parrokot kawakib. Di mana-mana geus maruluk rag-ragan eta bentang. Maka diibaratkeun rag-ragna bentang ieu teh geus berjatuhan ahli-ahli Allah. Belah dituna para nabi jeung para rasul. Dituturkeun ku para sahabat, dituturkeun ku para alim ulama, dituturkeun ku tabiin, dituturkeun ku umat nabi akhir zaman anu bener-bener cicing dina sunnah Rasulullah. Ai ningali kieu mah jauh deui kiamat. Da areli. Ngan moal lila deui teh. Anu eling sakedeung teh maot teh geura datar lila da teh. Taksing gelo terusnya ngarah lila hirup. Heeh geura sok. Nya ka teh hijrah ti baheula cenah.
biasa anu goblok mah dianterkeun ku Allah. Ngarah pepenak sareng idza juljilatil ardu jiljalah. Ngarah pepenak jeung di mana gunung-gunung kawas kararapu, ngapung kawas kapukna teh bakal manggih eta manu poho ka Allah. Termasuk nusok narimaan duit huap di caleg. Eta teh engke bakal ngami manggih. Moal ayo urang mah da moal gede bae sakitu lah. Tos kana al-qada'u ay hukmil ilahiyun ketentuan ti Allah kade. Ketika nu ngakur ngutus ngatur rizki, ngatur angin, ngatur hujan, ngatur ombak lautan, ngatur jajadian alam kade diatur ku malaikat. Hiji tangkal diatur ku ribuan malaikat. Urang mah tinggal hatur nuhun ka Allah. Ya mangu dipaok sih. Cek malaikat teh goblok aing capek-capek nyieun geura. Da sia mah dipaok teu bebeja heula kan gitu. Ade sia teh. Samenel. Usum mangu titikna teh nu genep teh dipiceunan pake judi sauriji. Aduh gawe teh jelema. Kulantaran top up geus bea. Eueuh naon ladang judi aya usum mangu dipapas etanana dah langsung taruhan sabariji jerona. Sabariji jerona. Kan sedengkeun eta teh ciri. Aya we di alam dunia ya. Oh dia nya aneh we mah. Aya we jelema ngadamel padamelan. Aya hukmil ilahiyun. Nu ngatur rezeki ku Allah geus di maotan. Malaikat geus dieureunkeun. Nu ngatur naon bae perkara. Matak lamun bentang-bentang masih keneh araya teh sebagai keindahan. Aya beberapa ayat dina tafsir teh nu nerangkeun masalah bintang. Urang mah eta we bintang zodiak nu apa teh. Urusan usaha Anda lancar, tapi mau cocok dina lureun cai. Udah lain lumah-lumah. Geus kuat kaitkeun ka itu mapan baheula silih lempar geuningannya. Engka aya dina Al-Qur'an aya sabaraha ayat gitu. Nepikeun ka 20 genep ayat nu nerangkeun masalah bentang. Ulah diterangkeun ayeuna da moal nyambung geueuh tukang ahli astronomi di dieu mah. Moal nyambung. Kebe lah, urang mah urang hikmah-hikmah habe. Ala ahli sama ka malaikat minal infitori wa taiti mulai dibelahkeunana langit ku Allah. Al-qari'ah tumal qari'ah. Terus terus yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Geus sakitu we lah. Acan gejelegan idza juljilatil ardu juljalah. Kamari we kota Tasikmalaya malam Sabtu 3,2 skala liter geus la ilaha illallah kabeh. Eueuh lini mah anjing-anjingan deui. Yo eta mah lain di dieu. Di dieu mah anjing lini cenah. Suri we gehe geus teu sieun eta lini. Lajengkeun eut ao. Aduh. Nyebutan ada geus biasa Gusti Allah mah ngeureuyaan cenah. Terus sopan eta jelema. Tos awas. Wa mautil malaikat. Engke teh malaikat teh marawat di maut. Upami dina kitab salah sawios malaikat ogen mautan nyalira teh nyabut nyalira eta teh. Ijrail teh. Urang malah bala bari dicepluk. Sok eksa heula heh. Naonna tuh da hirup riweuh atuh. Beungareun teu ning pae heuh. Tuh. Hiji eta dah. Jadi bentang-bentang teh hiji salah sawios tanda ku Gusti Allah sebagai tanda keamanan jeung malaikat. Anu mana aya bintang Suraya da. An-Najmu, Al-Infitar, seueur da. Nepikeun ka 12
tahapan nami bentang. Anu caangna beda-beda. Aya nu semu biru, aya nu semu tos koneng, aya nu bodasnya yang celak itu. Maka ciri kurang bantu ku ahlina jeung malaikat mana. Matak dipake lagu ku Rhoma Irama beribu bintang di langit. Hanya satu yang terang eta. Beribu-ribu wanita cantik hanya kamu yang kusayang. Well. Awewe ayeuna mah moal benang dirayunya. Bios AA goreng nu penting seueur. Sakitu lain seueur bentang goblok. Tas. Eta. Wa ahlul baiti sareng ahli bait. Awas. Aya dua persepsi. Aya menurut ahli sunni, aya menurut syiah kade. Ahlul bait. Lamun menurut ahli sunni mah ahli sunni ta ahli sunnah wal jamaah. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Anu make Quran jeung hadis tatabana para sahabat, ijma kiasna para alim ulama. Ahlul bait nyaeta sadayana keluarga Rasul. Putra, putu, mantu, mertua, cucu, jangkawareng, sadayana eta teh ahlul bait menurut ahlus sunnah, menurut ahli urang. Tapi cek si Ahmad ahlul bait teh aya 5. Hiji Sayyidina Ali, 2 Fatimah, katilu Hasan, kaopat Husain, kalima Rasulullah. Jadi salianti eta mah wayahna ahli neraka we cek si Ahmad. Sangeunahna sumut teh. Kan si ah teh kabagi-bagi teh. Isah Syiah Imamiyah, aya Rafidho. Keun eta mah ulah wakating apal lah. Engke we disorogan lain nanya ngobrol gitu. Itu Syiah. Nepikeun kawani ngalanat ka keluarga Rasul Abu Bakar, Umar, Utsman mah ahli neraka. Itu Syiah. Sedengkeun ku Rasul, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin, lamun anjeun nuturkeun sunnah kami tuturkeun sahabat nu opat. Ari ieu ku Syiah dikapirkeun rek kumaha. Kantos teh bilih aya nu sok cacare ka sahabat cirian. Balan si eta teh deh. Balan si eta kan deh. Kan ulah hari disiksa mah. Wah sia Syiah goblok ulah. Cecer heula ilmuna. Geserkeun dina sagedeung. Gitu. Bisi. Jadi ahlul bait keturunan duriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayeuna gen aya dah. Ti Hasan, ti Husain keturunanna teh teras. Muncul sebagai marga teh. Kan we sim ama moal pipilun kana pro kontra ya. Ngan ari ama kieu we. Baik marga mana, baik keturunan mana, habaib sok sanajan loba kalemahan, ari ama rek ngahormat naon sababna aya darah Rasulullah ngalir di anjeunna. Urang mah teu aya kesempatan untuk mencaci mereka. Rek kumaha baik karakterna habaib. Aya nu lembut, aya nu kasar, aya nu repeh wae itu ieu. Yang penting jelas, nu penting urang malah cinta we. Naon sababna? Awas nalikeun. Durriyati cek Rasul. Sanyana ahli bait keturunan kaula eta amanun li ummati, jadi keamanan pikeun umat kaula. Aman dina naon? Hiji dina ideologi. Sedengkeun saur ahli sunnah wal jamaah nu disebut sunni, nu disebut ahlul bait teh nu terang tindak tanduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ahlul bait. Nu apal tindak tanduk Rasulullah. Faidza zala di mana-mana leungit dengekeun. Saha ahlul baiti keturunan Rasul tos teu aya. Oke. Ti Sayyidina Ali, Umayyah, Hasan, Husain terjadi gejolak politik karita. Terjadi dah. Kana al-qada'u ala ummati dengekeun. Ieu baheula ieu. Napikeun ka ayeuna. Di mana-mana keturunan Rasulullah tos teu aya. Di mana-mana ahli Allah tos teu aya. Maka
ketika hukum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anu dititipkan ku Allah ka Nabi anu kadituna jeung umat ala ummati dengekeun min duhuril bidah tong aneh bakal muncul perbid'ahan di mana-mana. So baheula terjadi antara propaganda provokasi ti orang-orang munafik jeung ngadu dombakeun keluarga Rasul teh terjadi baheula teh. Eta teh kerjaan sahabat. Komo 2024 ayeuna. Awas ge. Min duhuril bidah, munculna pabid'ahan. Di mana-mana mun ahli Allah tos teu araya ka dieu. Punten ari adan merek bade umum we lah, moal nyanak satu marga. Ahli Allah teh ulama anu marifat ka Allah. Tos we kitu ngarabijak. Di mana-mana mun tos teu araya ieu maka muncul duharul fitan. Muncul fitnah. Mana ti antawisna? Min duhuril bidah wa golabatil ahwa wa ikhtilafil aqaid. Muncul fitnah. Ti antawisna anu matak bakal terjadi dina engke duhuril bidah teh nyaeta muncul orang-orang bodoh menguasai segala hal. Awas, agama tidak akan rusak, negara tidak akan rusak. La yazilu awas. Moal rusak agama jeung negara. Di mana-mana nu bodoh layantikuna teu ngararongong bijahalatihi ku kabodohanan. Ditanya kitabna teu apal, rawi hadis teu apal, asbabun nuzul teu apal, nyebutna teh saur naon? Saur dina kitab WhatsApp-iah. Naon cenah? WhatsApp-iah. Power Matak alhamdulillah ya di urang mah seueur keneh pondok pesantren para kiai sadayana simparan yang yuswana ya. Amin. Keung ama geus eueuh karya ieu. Kitu tah. Jadi lobana jalma nu bodoh. Mana innallaha la yaqbidul ilman. Sanyana Allah moal nyabut al ilma kana ilmu intijaan kalawan nyabut nu sabenerna yan tajiuhu minal ibadi lain berarti ayeuna urang jadi paroho kade dicabutna ilmu ti alam dunya teh walakin tatapina yakbidu nyabut Allah al ilma kana ilmu biqabdil ulama ku dicabutan di maotanana para alim ulama. Di dieu tos coplok tiluan pun bapa pun paman tinggal nyesa alah runtah nu kieu kumaha bari nu poe ieu ajengan mah geus dituturkeun nuturkeun keneh ka tim sukses nu mangga bagi duit. Heeh sia dengekeun goblok sia. Dia mah dikonohan. Ajengan nita berjamaah mah hese goblok sia. Nah, tim sukses bari ngabagi 25.000 dah ngabring ka TPS. Di ditu ieu mah. Ai di dieu mah da teu jauh beda. Eta teh ciri. Dumatak doakeun ketua DKM di alam dunia di mana-mana sing baleunghar euy. Ngarahir ge berjamaah bari kieu ya. Bari naon? Sorban sia teh. Duit mah teu boga ieu. Keundak walakin Allah yakbidul ilman tijaan biqabdil ulama. Allah bakal nyabut ilmu ti alam dunya teh kumaha para alim ulama. Kumaha mun geus ulama tos teu aya nu paling terahli-ahli Allah tos teu araya. Naudzubillahi min dzalik. Hatta lam tabqa aliman. Nepikeun ka teu nyesa jalmi nu ngarti. Keung atuh. Kumaha ittakhodan nas maka bakal ngajadikeun jelema ruusan jahula pamimpin anu bodoh tina agama. Tingalikeun. Mata kurang dia mah ngomong teh nu penting aya duitan. Heuh goblok sia nu jadi ciri kiamat teh. Nya. Nya. Cenah atuh ngaku we lah. Da cenah keur teu gaduh. Heuh. Kumaha we alasanna mah?
Kumaha geus ke summa takhoduru usan jahula tong aneh lamun kiai geus teu araya minimal RT we. Kajeun tara salat oge diangkat itu. Paur dah. Pap tao tuluy ngalaluarkeun fatwa da geus jadi presiden jeung menteri atuh. Koalisi. Babarengan nu akhirna nyeun kebijakan ka rakyat nu nyesatkeun masyarakat. Ieu duhurul pitan teh kieu. Hiji nu bodoh geus menguasai kana segala hal. Nu matak bilih aya santri nu bade nyalon areusian deui. Alin ngaharamkeun pek ku sia. Erek di partai Surabi. Suara rakyat bingung. Forum Persatuan Kelom Tasikmalaya nyen partai kabeh kajeun gambar kelom jeung senal oge nu penting mah jerona Quran hadis ijma qiyas bae. Mangga daripada dieusian ku jelema nu bara rodo nu mentingkeun naon ieu teh kancing kehe dia mah mentingkeun beuteung sorangan sok eusian lamun kuat gitu. Itu kuat mah ulah haram. Keur madanya ti ditu. Min duhuril bidah, munculna pabidahan. Kada ieu. Seolah-olah ieu teh tina agama we geura loba teh. Tasik loba kamunkaran wios cenah ada zamana si kehe. Aduh, ieu kumaha. Kedua, wagola batil ahwai dengekeun. Munculna pabid'ahan dina sagala rupa teh termasuk naon bae perkara dirongrong didorong ku hawa nafsu lain ku ra'yu. Komo belah dituna lain berdasarkan wahyu. Wahyu, ra'yu, nafsu kade. Heulanan. Heulanan we. Salat teh hayang jongjon digawe. Salat ngare jongjon gawe. Eta teh lain karena Allah, karena hayang jongjon we atuh. Ek salat Isya sarilah. Salat heula. Ngaratibra naon? Sare. Jadi ngaratibra. Puing eta mah maneh mah da leuwih ti kitu. Dahar kadorong ku nafsu, lain hayang kuat ibadah. Sok sing geuh ka era sia ku Allah. Nafsu na ayeuna nginum hayang ngaleukitkeun haus, ceuk Allah teh lain ngarasia aya tanaga bisa ibadah ka aing ceuk cai teh. Kan eta. Wa golabatil ahwa. Cicing dina jabatan teh teu jadi we da kulantaran ku nafsu. Pan karelo. Matak cek aing teh baheula pek yang udah tujuanan ulah teuing dipatiting diasupkeun kana naon? Riweuh kana teh. Teu neudeuna seral capit nu kitu. Jadi ulah kadorong ku nafsu kade. Ka dieu peupeujeunya atanapi aa ayeuna keur ngawuruk. Lamun kadorong ku nafsu hayang loba jamaah teu aing sama sekali. Daratang sorangan we malaikat. Mau ngaji deh isuk mah jorna. Da yang mah teu butuh. Jig. Karena yang kepukeun. Moal cenah bogana mengkritikan wae. Jor kade teh. Cenah mun bea kabeh ngawuruk tihang we da makhluk Allah ya oge. Berarti aing geus gelo kitu. Gitu dah. Jadi kade babeje sing diajar nafsu teh lain rek dibunuh sanes tapi dikendalikeun. Kawin karena ku nafsu bakalan heueuh. So kieu dia. Sia neangan awewe. Lamun ku nafsu ku sakada neangan nu geulis sakedeung. Tapi lamun tujuan ibadah rek kumaha bae pamajikanana setia we terus. Everybody in love is blind.
You and me forever. Fuck. Goblok. Ngarayuna gitu, you and me forever nepi ka fuck. Oh nepi kan kapae. Sakedeung ku nafsu mah euy. Usaha ku nafsu sakedeung. Politik ku nafsu sakedeung. Kalamun geus ayeuna kieu orientasina ku nafsu, orientasina kana urusan dunya, gede keneh mangeranan keneh kana masalah eusi beuteung daripada ka Gusti Allah. Ya fitnah ya. Urang dialajar we Mang Cepinya. Lebih baik jalan kaki tapi punya harga diri dari hadapan Allah daripada bersedan tapi tidak punya keimanan dan kehormatan. Tapi mudah-mudahan masih kena boga sedan jeung eta bari boga naon. Tapi dah jarang teh. Geus mukakeun pantau ge pan geus blegeg teh anjir goblok. Ngadadak bisulna keleng teh. Yo. Ya upami ahli-ahli Allah tos teu araya. Wahtilafil aqaid naudzubillahi min dzalik. Perbedaan dina akidah. Tos we ama bade mengikuti ka Tu Bagus Mama Palak Sinereng Abuya. Thariqah terhebat di akhir zaman itu adalah mencari ilmu. Dageus mencari ilmu mah dikir ka papai, heuh. Puasa kalaksanakeun leres. Fardu kalaku sunat kalampah. Udah. Anapun ketika anjeuna bade Yamaniyah, bade Idrisiyah, bade Thariqah Qadariyah Naksabaniyah, bade Tijaniyah, bade Wahidiyah, mangga. Ama ngabebaskeun mangga. Ngan peupeujeuh jeung urang mah ilmuan heula. Naon margina? Kullu ahadin thariqun minat turuq. Setiap orang untuk mencari Allah teh ada jalannya. Beres teh? Dan tetap jangan sampai menyalahkan thariqah orang lain. Sepakat? Sepakat? Sia ka dieu ngajina ka ngaji ngopi, goblok nu kitu teh tah. Udah saing pang alusna di ngaji ngopi. Lain bawa panghinaan di hareupeun Allah. Nu penting mah ini teh ke Jakarta weh. Ek naik bus Prima Jasa, erek Budiman, erek Syariah. Doa ibu rek. Nu penting mah tepi ka mana? Ngan ulah silih tab. Ulah silih si. Sakitulah enak atuh. Gitu tuh. Jadi kieu ieu dina masalah ibadah pepeujeun aji ieu ilmu fikih. Man tasawwafa bi ghairi fiqhin fa huwa tajandaqo. Siapa orang yang beribadah ilmu tasawuf tanpa ilmu fikih, kafir jindik sia. Kaluhur teh sihungan ka handap teu akaran. Kasegangku cucunguk oge namru. Mun ceuk dina Al-Qur'an malir ibarat tangkal teratai nu aya di balong, ketika aya cai teh kabawa kapalin ka mana we sia eta. Kade. Aqaid ya, aqaid. Jadi kesepakatan ieu. Maka di dieu urang aya intelek heula ilmu. Geus menang ilmu sok amalkeun, olah kana ieu, muncul ieu, sok kana ieu mah bade. Tah eta dah. Jadi urang-urang kieu we, urang husnudon ka sasaha, bilih dina bermasyarakat ieu. Lah si eta mah getol ka masjid getar anu teu kudu lah. Eta kalebihan nu kudu diturutan ku urang. Kartos teh? Kade-kadenya bilih aya nu getol ka masjid tapi koret kitu nya. Keun we, ulah dicacan koretna, nu penting aya turutaneun urang. Eta tah. Wahtilaful aqaid. Jadi akidah mana nu kudu eta? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus eta urang mah akidah Ahlussunnah wal Jamaah anu mana bersumberna tina Quran, hadis, ijma, sinareng kias para alim ulama. Tos eta. Atuh bade di mana? Bade di NU mangga, bade di Muhammadiyah mangga, bade di Masumi mangga, bade di PUI mangga, bade di mana we lah eta mah. Ngan sing jelas relna gitu. Minimal atuh urang teh ibadah kieu teh aya nu nanggung jawab guru gitu tah.
ti guru teh meureunnan karo kasanadna teh kanu efek teh digeroan kadieu Gusti tak ieu nu nuturkeun abdi teh baheula da abdi teh saur ieu ai saur Imam Maliki Hambali Hanafi teh abdi ge saur para sahabat ai saur sahabat teh abdi ge saur Rasul cek Rasul teh abdi ge dipiwaran ku Allah salam ari urang ngamadhab kana Google ya sedangkan ngaji kitab sia tanpa dibahas jeung dicekel ku eta mah wayana iblis ya guruna kadet hati-hati mau karopi sorangan ari can ayat tawalla ta'atahu mah ulah wakanjeun karar itu wah waduhuri Rumi awas munculna kekuatan negara Rum kayak politik negara dunia aya mung dina aan ningali dina dunia dalam berita ayeuna baik dina itu ya terus mendekati termasuk ayeuna Raja Chechnya presiden dugikeun ka tunggu dulu karena kesepakatan ini belum nyampe terhadap kesepakatan yang diprediksi oleh Rasulullah SAW. Oke, wa ana ari kami eta amanun kasalamatan li ashabi ka sahabat kami. Fa idza dahabtu di mana-mana berangkat kaula aemit tu tegesna maot kaula kana maka buktos naon al qadou hukuman Allah ala ashabi ka sahabat kami minal pitan muncul bakal fitnah kade wal harbu akan terjadi perang wartadid manir tada loba jelema nu malurtad awas loba nu malurtad wa mayyartad andini loba nu murtad nu kaluar mana ti antawisna dina sulamut taufik disaurkeun akibat lo baju menemal nomor tadi nyaeta layak lamuna teu apalin ilmuna padahal manehanana keur cicing dina pamurtadan loba teh berekeun ka pamajikan ngomong kieu nyi akang mah moal mere nafkah batin 2 tahun ka nyai heuh ngaji mah atuh pan eta teh talak atuh da kulantaran teu make ilmu naon pikir barebas we kitu ka ieu doharul fitan ieu teh munculna pabidahan bakal terjadi fitnah bakal terjadi perang tarasobal jalmi nu murtad wahtilafil qulub naon nu diucapkeun nyulayaan ieu yakin gak lo? Yakin. Nah iya mah soal. Wahtilaful qulub. Bahkan keyakinan dibombardir dah. Ku duit, ku jabatan, ku harta itu. Keyakinan tidak. Wahtilaful qulub. Mudah-mudahan orang sing kuat akidahnya. Wal jibalu gunung-gunung amanun eta teh kasalamatan lil ahlil ardi. Fa idza dahabat di mana geus eungit naon al jibal kana al qada ahlil ala ahlil ardi. Matak di mana-mana lamun gunung terus ala lancur dan kantun ngantosan giliran hukum Allah nu bakal terjadi di alam mahsyar. Gunung Pereng terus daya. Gunung Kalong, Gunung Gendol, Gunung Kanyere terus rarata sadaya. Gunung Sabelah berenang bebating ngais budak jadi sabelah deui gitu dah jadi kana al qadou alal ahlil ardi jadi engke mah kieu punten saupami gunung-gunung tos eta maka alam nu bakal ngahukuman urang nu dititah ku Allah Subhanahu wa taala laut gerang ngambah ka perkotaan engke mah laut engke mah tamplok ngarah areling kabeh angin air geus mulai jadi eusi alam dunia tegas dijadikan ayat kauniyah jeung neguru urang kabeh ayeuna mah hujan tarik hareudang tarik cuaca tegas teu diprediksi ieu teh juz'un min alamati
tos. Jadi dina maqalah nu ieu teh kahiji urang sing hormat nyaah bahkan takdim ka keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, kawarisan-warisan Rasul nyaeta para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustad di mana wae pepeujeuh jaraga ku hidup. Ajengan-ajengan kampung anu mempertahankeun tajung pepeujeuh jaragi. Kaikhlasanana eta terdebes urang daripada nu kararieu lah gitu. Jaragi. Naon margina eta teh lir ibarat misbah, lampu-lampu penerang kehidupan manusia. Kedua, keluarga teh faida jala ahlul baiti kana al-qada alal ummati sebagai penjaga. Mudah-mudahan para habaib, para alim ulama nu araya keneh sing dipaparinan kesehatan ku Allah, panjang yuswana bari barokah ilmuna, terutama guru-guru urang nu pernah nganterkeun alif-alifan ngawauhkeun urang ka Allah napikeun ka ayeuna nu masih keneh araya sing diparanjangkeun yuswana. Keundak terakhir Rasulullah sebagai penjaga para sahabat, teras ayeuna gunung-gunung ku Allah dijadikan paku bumi, di mana gunung-gunung tos teu araya, maka Allah geus nungtut mereh nganterkeun umatak badiru gara rancang barali ka Allah mumpung diberi kesempatan. Otak masih kena normal, panon masih kena ningali, cepil masih kena nguping, panangan masih kena ngeupat, sampean masih kena ngalengkah, kereteg jantung masih kena gancang. Pakai kesempatan jeung balik ka Allah. Bisi urang isuk jaga ninggeto teu diberi kesempatan deui ku Allah. Bisa wae engke sare ku Allah dipisahkeun rawa jeung raga, ujug-ujug geus aya di paimaran wae di salatan ku batur. Yuk, urang bismillah. Mudah-mudahan lengkah urang ti bumi ka dieu sing janten magfirah ka Allah Subhanahu wa taala. Anu mana urang bubar ti dieu sing nyanak janten hambana Allah bersih tina dosa-dosa. Al-Fatihah.